Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok sanesmu di Jawa Bantara galangkungan channel Carsun Bakeko. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihaca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna katresna dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 27 na. Mudah-mudahan wayana ieu acara dongeng karya kok teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna anu sami-sami mikat cinta atau mikat resepna di budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra mangga urang dilajeng di dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana saminggu leuwih meureunan paira geus ngahiji deui jeung salam. Paira jeung salam kacida pisan bungahna komo ayeuna paira kacida pisan bungahna purbagja lantaran tetela salakina salam ayeuna keur bisa ngabangun itu jeung ieu nu hartina salam teh memang boga duit. Cag urang tuna heula paira jeung salam anu keur ngabangun paira anu di Bandung kurang leuwih meureunan aya hampir 2 minggu. Sedangkeun di tempat lain Ine anu memang geus hampir sarua jeung paira hampir 2 minggu aya di Bandung. Tapi encan mere informasi ka paira, encan telepon oge ka paira. Keur mah memang paira teu boga telepon. Aya oge nomor salakina paira nyaeta salam. Pas sore sanggeus beres dahar bari ngahuapan si Dede anakna Ine. Harita Ine pok ngomong kana jadi salakina nyaeta Sati. Kang. Kira-kira banggulin juga paira. Can ngabejaan paira urang aya di dieu oge nya. Nyawios heula lah. Ame paira si jelasina jongjon heula. Ame ke dareun kana mun dibejaan urang aya di dieu mah manehna jadi pertanyaan itu jeung ieuna. Nya sih da sakitu nama. Kira-kira iranya urang di dieu geus hampir 2 minggu ya. Nya, kumaha pami enjing Kang? Kalaresan enjing kan mingon. Urang bari ngajak si Dede we ka ditu. Jalan-jalan we. Nya ayo atuh. Ine harita jeung Sardi anu boga pikiran arek init ka imana salam dina poe isuk cenah poe Minggu. Sabab manehna geus aya di dinya 2 minggu sarua jeung initna paira. Manehna mah peutingna paira mah sedangkeun beurangna. Kira-kira jam 2 harita di Sumedang. Tah manehna peutingna init. Ine notabene anu bageur ke paira nya nakaranan bubuhan lanceuk we keur mah sarua-rua awewe. Ine teh lanceukna pisan paira anu bungsu Ine terus beureun hiji deui nyatana Karna. Ine harita nepok ngomong di kana jadi salakina. Nya Kang Karna teh jadi henteu nya ka. Ieu jadi ka dieuna ka Bandungna kitu nya. Tulus henteu kitu basa eta mah dapan pada mangkat cenah. Nya luka atuh ti dinya cenah nelpon deui deh. Akang kamari nelpon oge. Kemudian teh aktif teleponna teh. Oh gitu. Nah, teh aktifnya. Nya aduh kata keur dicas meureun beak itu jeung ieu. Teh Is atuh. Akang mah teu boga nomor teh Is mah. Kira tuh aya nomor teh Is mah. Cek Ine harita bari mikeun si Dede kana jadi salakina. Saterusna asup ka jero imah rek nyokot HP Ine anu di kamarna. Da tegung si harita Ine balik deui bari tungkul nyawa HP. Neangan nomor TI anu jadi lanceuk iparna pamajikan Karna. Ayo Kang. Ya sok atuh telepon. Geus aya di Bandung eta Pak.
Tetulus gitu ke Bandungna. Ine harita nelpon kayak nut telepon ieu harita aktif. Ada tekung sirila lanceukna harita nemalan tur ngangkat telepon. Halo, assalamualaikum, Ine. Waalaikumsalam teh. Teteh di mana ayeuna? Teteh di Cijerah. Oh, teteh terus ke Bandung berarti? Nya, hampir 2 minggu pan di dieu teh. Nya paira kan berangna, ini peutingna nya. Terus teteh mah isuk-isukna. Oh, nah tuh teteh sana samang ka dieu. Teteh ka Bandung oge nanti kana mobil, maksudna teu mah mobil. Maksudnya teteh karena mau tema mobil, terus mobil teteh mah kunaon mogok kata biraon. Panjang ceritana puguna. Teteh sering karena oge dia tekan habis pugu ge. Nyati ditu isuk-isuk. Tapi ka dieu ka Bandung lumayan sore hari teteh. Emang kunaon kitu mobilna mogok teh? Sanes mogok. Kan karena persiapan jeung basi bapak. Jadi mobil segala nanaon teh ulah dibawa itu jeung ieuna. Si bapak mendekat cira-cira teuing dasar. Untung abi mau angkat wengi teu beja heula. Jika bioge saya teteh meningkana wengi tunggu wartos jadi bisa nyerat mobil, bisa itu jeung ieuna karena ieu mobil penting beureun teh. Nya sih tapi kan bae we lah. Nah dia gaya karena ieu mobil mah. Ya kermada memang tadi para rakyat pan di dia ge mobil mah nyakeun bae we. Anu penting mah Kang Karna we ayeuna mah. Pas Kang Karna kumaha tuh ayeuna? Damel di mana? Ya can damel sih, keun bae we heula. Itu tenang we. Penting mah dahar we heula ayeuna mah. Paira kumaha Paira? Pugu kenying teh bade ka Paira teh bade ngiring. Kumaha tuh nya? Hayang sih papang jeung Paira mah tuh kan gawang tanyakeun heula gawe ditelepon deui ku Kang Karna lamun isu kareng rek ka Paira mah rek ka Paira isu kan. Nya kebeneran kan poe Minggu. Nya teuing da kumaha-kumaha ge da dulur atuh teh. Emang si keheul mah ayat ilham tapi da kumaha sanajan kumaha ge Paira teh memang adi jeung perlu pakumaha-kumaha we meureunan. Nya kitu teteh rek ngobrol ka Kang Karna teteh ge hayang papanggih sarua Kang Karna oge kemarin nanyakeun teu apal nomor Paira da rek nelpon cenah ka ine geus peuting can peuting teh. Pugu ge Kang Sadi kemarin nelpon teu aktif. Ya kemarin teh kan dijual HP nah dijual teh ya ruksak ya maksudna teh dibelikeun di kanu anyar kitu ayeuna teh paing ngajar HP teh merenya nya kemarin teh dijual perba ieu kan cenah teuing naon aja pangecasanana cenah teu baner teh diomekeun cing teh paling ge 30.000 tanggal jual geura tapi dibelikeun di kanu teh kitu nyakeun bae we tuh kitu mah teh. Nyantos satu kitu ka abi di antosan ke telepon nanti Kang Karna ame sareng ka bumina Paira nya. Nya nyantos tuh. Sardi ke aya. Itu keur ngasuh ieu aya ieu keur ngasuh jeung si Dede. Nyantos satunya tutup heula ku teteh. Nyantosnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ine harita nu imut nya geura nyurasa bungahna antara geus telepon aja nu jadi lanceuk iparna. Sardi harita nu neuteup ka majikanana nu geulis. Kek harita ine diu. Naon cenah? Bayangan tadi aktif teh telepon teh Kang. Kamari teh diical cenah nomorna. Diical, emang kunaha diical? Nya cenah paragi ngecasanana cenah teu balik tadi omekeun nya ku teh is teh paling ge 30.000 cenah ngadon dijual cenah tapi dibelikeun dikasihkeun anyar. Nyakeun bae tuh kitu mah. Jadi kumaha cenah? Nya isukan cenah hayang milu cenah si teh ine mah. Hayang milu nya atuh halus atuh. Me ramean ka ditu. Nya, tapi cenah rek ngobrol Kang Karna.
karena geus cenah hayang nelpon ka Paira ngan pada teu boga nomerna cenah. Nya maksudna nomerna Salam. Oh gitu nyang kere isukan lah. Gampang kitu mah teu syukur ieu rek milu mah. Cek Sardi atoheun keranan harita. Waktu anu nyerelek ka sore. Sardi jeung Ine harita ararasup ka imah. Kaayaan di buah batu dina waktu harita. Anu cerah nakaranan langit oge katingali meuni cerah tur gulija. Teu karasa waktu anu ditunggu-tunggu dina poe isuk kacaturkeun poe Minggu. Isuk-isuk keneh beres salat Ardi harita narima telepon. Nyata nati lanceuk iparna nyata karna. Ardi guragiru harita anu make keneh kopiah jeung sarung. Ine anu molohok ka ditu kangeunana. Harita neuteup ka Ardi nu narima telepon. Maksudna Sardi nu narima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, ya Akang ya. Oh, ya Akang. Isukan teh, nah ganti nomor. Teu ganti nomor ngan pada ieu ngajak. Make nomor nu ieu, karena aya 2 nomorna ieu. Jadi ngajak ieu ame bisi 2 kanu itu kanu ieu gitu. Emang 2 kitu HP-na? Nya kebenaran aya 2 HP teh. Jadi make nomor hiji ewang ieu gitu bisi aya itu teu aktif jadi karena ieu gitu. Oh nya. Kumaha Kang? Nya cenah ayeuna poe ayeuna rek ka imana si Paira? Nya puguh Kang. Kamari teh emang si Teis ngobrol gitu waktu kamari telepon ku Ine. Nya is telepon. Cenah hayang ka imana Paira cenah anu teh nya hayang papanggih jeung Paira cenah ka tempatna sasalakina teh nya salamnya. Nya salam. Nya tapi Akang kumaha nya? Mobil ge diparake puguh. Eta mobil emang sabaraha hiji gitu? Ya, mobil mah aya 3 tapi diparake kabeh. Ya kebenaran kan di dieu teh ayeuna mah dipake online mobil teh. Jadi araraya supir gitu. Jadi sing aya mobil 3 ge nya sarua jeung teu bebas teh mobilnya pake gawe gitu. Ya lamun sek maksa mah ya teu naon gitu dipake kan saera euy anyar keneh di dieuna pan. Ya kumaha edeuk mah teh di teang gua abi ka dinya nya. Jadi bareng ka dieu kabeh sa mobil gitu. Nyari daek mah tuh Akang hayang pisan puguh papanggih jeung Paira yang panggih jeung keluargana ongko rek minta dihampura ongko dikasih salam da. Akang geus ngarasa onte ngaranna teh. Ya geus ngarasa asa ngajadikeun HP-na hatena si salam we mah sanajan teu ngomong ge salamna meureun. Nya alus atuh Kang kitu mah. Nya geus atuh lah. Engke abi ge da 6:30 meureun abi langsung jalan ti dieu nya. Oh nya atuh Kang di daguan Akang geus rek ieu heula kemandian heula budak ieu. Tah para raung ieu geuningan. Nya kitu we Kang nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Kang? Nya Kang Sardi. Non Kang Karna. Rek make mobil cenah mobilna dipararake. Nah, diparake aya 3 cenah mobilna. Nya ya 3 tapi kan dipararake online cenah ayeuna mah. Nu gerak nu cicing cenah mobil teh. Oh, gitu. Terus kumaha tuh Kang? Nya ayeuna teu kumaha nya meureunan kudu dijemput ka ditu. Nah, ayo tuh jemput Kang. Nya ke 6:30 ceng teh urang ke ka ditu. Geus tarap di sagalana. Nya sok atuh lah. Si Dede tuh tarik keneh. Nya sare teh keneh we udangkeun. Ceuk Ine harita bari ningali ka si Dede anu masih keneh tibra harita teh manehna. Waktu anu nyerelek teu karasa. Karena anu geus siap-siap si Dede duanana harita. Da eta budak karena oge sarua awewe duanana ge garilis nakaranan. Geus disaralinan. Inungna Iis anu neuteub harita ka Iis anu geus geulis harita teh.
pakai kerudung itu jeung ieuna. Harita pok ngomong nu kebeneran kurti mah indungna we nu aya teh da bapana mah cenah geus eueuh. Rek mana geuning geus? Emah. Puguh ge mah. Bade karaina Kang Karna puguh. Oh nu ineu teh ya. Ih sanes. Eta Aira geuning nu bungsu. Oh nya can emang can masih kena kuliah. Aina masih can beres sih mah kuliahna tapi ini kan geus nikah. Hah? Geus nikah nang geuning teu ngonang ka mama. Panjang sih caritana mah. Aina teh keur kandungan pairana oge. Emang di mana gitu? Kira condong mah. Yang papanggih ya yang milu. Ya teu naon tuh mama rek milu mah teu naon. Eta ayeuna kan mobil areueuh kumaha tuh? Dijemput ku mobilna ini puguh ka dieu ku Sardi. Emang mahi kitu mamilu. Nya mah ya tuh mah da lega tuh. Indungna nu hayang milu harita. Yang geus atulah engke deui we mama. Geus hase nya mobil eta we. Teu nyahore ka ditu mun nyahore ka ditu mah mobil meureunna. Kumaha mawa ka dikaluarkeun meureunnan. Wios mah. Mama bade ngiring. Hayang si mama tadi nama Sardi tapi keun bae lah engke deui we. Ngahajakeun ka ditu make mobil urang we entong make ieu. Nya, wios atuh geus ngiring ayeuna oge da. Mobilna ageng anu ieu mah. Bukan anu sedan mah anu abi nu ieu teh sok ieu mah cekap. Mobil anu Sardi makan sanes sedan. Yang kewe atuh gampang lah. Karena mobil urang we nya. Nya teh kitu-kitu naon atuh. Enak acan ka dieu wae ningna. Ieu. Is. Macet atuh meureun Kang. Jadi tunugan 6:30 cenah tadi nyebutna. Nya. Ayeuna geus jam 6:30 can gede we nya. Barang keur kitu harita katingali aya rentang-rentang mobil anu kadinya. Anu tetela eta mobil teh mobil Ine harita. Oh itu geuningan. Tegung sirila eta mobil teh geus nepi ka hareupeun imah reg. Hiji imah anu katingalina megah nekeranan lantaran memang keluargana Iis teh kaasup keluarga anu beunghar. Mobil eureun harita jerut Ine keluar bari ngais orok tapi ngais budak si Dede. Sedangkeun Sardi mah harita teu turun. Ayo tuh. Geuning mama. Ceuk Ine harita bari nyolongkrong suntangan ka indungna. Iis. Ieu teh mah geulis wae. Kakara hiji we budak teh. Teh sanami deui puguk ge. Ieu masih kana alit. Ceuk Ine harita. Anu panonna lincah harita urat reretna bubuhna anu geulis mah heuda geulis we meureun sing kumaha. Harita karena pok ngomong. Tadi nama si mama cenah yang milu tapi ngiring atuh mah ayo sakantenan mah dah lega ieu. Yang kewe di mama engke we di mun hayang ka ditu nya mama kebeneran ayeuna keur rada tigarenah puguh. Nya hayang mah hayang taku mama oge yang papanggih jeung si bungsu tah. Ayeuna geus dila biasana sok ulin ka dieu. Geus dila oge. Nya mah ayeuna mah tos nikah teh dah. Cek Ine harita. Nya teh temen itu ngonang ka mama cek yang teu kunaon. Caritana panjang sih mah. Bagaimana ngiring mah hayu tuh mah. Engke we juga tuh Is karunya itu salah kita ngaranna Kang Sardi. Nya teh jang Sardi lain turun atuh. Gitu dah Kang Sardi mah biasa mah. Nya teh juk nyantet gitu atuh mah nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum mah. Mah, emang ngirim atunya, ini bade angkat deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya cuk hati-hati di jalanannya, yang salamet. Ang sanggeus puguh kitu mah harita Ine sakeluarga harita arar ini tur ararasu. Ine diuk di hareup harita jeung si Dede sedengkeun Sardi diuk di non teh karena diuk di tukang jeung menjadi papanjikan jeung menjadi anakna harita. Anu keur rumujihna baong anakna teh bahasa kitu.
Geleyeung mobil maju harita sanggeus kitu Sardi harita mangut. Mobil nyemplung ke belah wetan nuju ka daerahna Kiara Condong. Di jalan eueuh halangan itu jeung ieuna sajam leuwih saparapat mobil teh geus nepi deui sanajan deukeut oge tepe. Lila nama ku macet lain ku masalah perjalanan anu jauh. Mobil geus nepi ka daerah Kiara Condong seterusna dibelokeun ke belah katuhu. Sakumaha wanita ieu ini nu kebenaran apal deui. Kang, di jalanan teh eta teh. Oh kadinya. Nya, meni. Ya Kang kan teu nginget-nginget basa eta. Untuk ini apa? Kan untuk apa mah? Nya kan bae lah. Jadi telepon Pak Ira. Henteu keun bae antepkeun kejutan. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Mobil anu terus lempang sanajan teu gancang lantaran lalar liwatna mobil anu lainna jeung eta jalan teh kursa bisa perwisi nu hungkul bari jeung eureun motor beca segala rupa aya. Tapi teu burung nepi ka salah sahiji tempat nyaetana imah anu keur dibangun. Bari jeung katingali di hareupna aya tukang baso. Ini nah di dieu kitu tempatna. Di dieu di poho da ini mah. Mendingan tanyakeun deui Kang. Nanya jadi kieu. Ini harita jeung Sardi harita rula teret kenca ka katuhu. Perasaan manehna ge memang enya di dinya. Ngan pedah ayeuna mah aya tukang baso di hareupna. Bari jeung imah aya bangunan di hareupna anu kakarak sapotong harita. Sardi harita ngareret ka karena anu ningali mobil eureun teh nyaho-naon aya manehna mah jeung Iis. Hareup di dieu. Ieu imana teh? Tapi nah jadi kewe urang tanya geus tuh. Itu heula. Ini maneh ka dieu teh? Nya dasa di dieu Kang. Nah, ini mah jadi beda. Tukang baso terus. Mending tanya ke tuh Kang. Muka beneran harita aya ibu-ibu anu membawa mangkok. Punten Bu bari tumaros. Cek Sardi harita bari mangut tur ngelolkeun beungeut tira kaca. Atanapi tina panto. Mohon bari tumaros naon Jang? Bu, punten. Ari bumina salam elektronik teh paling mananya? Oh, mereka Jang salam. Mohon Bu. Mohon ieu bumina teh eta. Kapanan ayeuna nama dibangun pada di jalan toko saurna mah cenah. Oh, gitu. Oh, ari Neng ti mana kitu? Abdi mah ti Sumedang, Bu. Oh, ti Sumedang. Keke. Eta mah geuning sapertos. Istilah salamnya. Mohon kalarisan abdi teh akana Bu hilap deui. Oh, mohon ieu sok we geura. Tuh kalarisan tuh si mamana salam oge nuju ngaladangan baso tuh aya tuh. Oh, ieu baso nu mamana salam. Mohon name aya panginten sasasihan mah pangintenan. Oh, gitu pantesan abdi kapungkur ka aya bangunan sareng aya tukang baso dah. Mohon. Nyantos satunya kalarisan ibu oge da bare meser baso puguh teh kanggo tuang biasa. Mohon atuh Bu. Sanggeus puguh kitu mah mobil harita deung sok dipepetkeun pisan. Assalamualaikum. Si ibu harita nu tadi uluk salam. Waalaikumsalam. Naon cenah teh? Nah, beli baso ya pu ujang ieu budak pu balik sekolah mun hayang da eueuh dengan sangu kebeneran. Masuk leutikna we nya. Oh nya tuh. Sanggeus puguh kitu mah harita si biinah ngaladangan basona hungkul nya baso laleutik caina cenah dilobaan. Barang keur kitu kadenge harita aya nu uluk salam deui. Assalamualaikum.
Mainah harita ngareret. Terus nama inah kerung. Waalaikumsalam. Ieu teh kakana Pairanya. Cek mainah harita. Sanajan rada poho deui oge, memang dari serada lila lumayan. Can aya lila-lila teuing mah gitu kan. Pasar kasebutkeun geus poho deui we. Mohon. Damang Ibu. Alhamdulillah. Mangga tuh kalebet ya kekalasan Pairana genuju aya tuh di bumi. Salam oge saeng aya deui. Paira. Mohon mah. Tuh geuning aya. Mohon atuh. Sok kada di ujang ya. Mohon. Harita sararea sasalaman jeung Mainah. Mainah anu mugakeun panto anu memang rada kahalangan ku bata jeung sajabana lantaran keur ngabangun. Karena harita rurat teret kana bangunan anu katingali lebar tur gede, ngaran-ngaran 7 meter kali 6 meter kabelah dituna meureunan 6 meter deui. Jadi rada nyerong eta bangunan tapi itu masalah. Dan nyesuaikeun jeung tanah dibeakeun nepi ka sisi jalan jeung juru-juru. Karena dina hatena pok ngomong, iya imana salam teh. Lumayan geuningan, make jeung bisa ngabangun sagala. Harita karena ningali 2 pagawe nu keur ngomean elektronik. Karena harita neuteub seukeut kana elektronik naon wae nu aya di dinya, aya kulkas, komputer, sajabana we, TV jeung lain sajabana aya di dinya. Red Surya harita ngareret ka karna bari manggut. Mangga Kang kalebet. Mohon. Ari dieu teh tempat elektronik atanapi servis. Mohon. Di mana gitu Kang? Cek Surya harita bari ngasongkeun leungeun. Abdi ti Sumedang. Oh, ti Sumedang. Saderekna ieu pangintennya istina salam. Mohon. Akang di dieu. Kalasan abdi damel ieu sareng ieu duaan. Oh, gitu. Ari salamna nya salam masuk ka ditu ka dieu kadang-kadang di Jaya Plaza, kadang-kadang sok di dieu gitu. Anjeunna bosna we ayeuna mah. Oh, gitu. Ceuk karna harita kerung. Mangga tuh kalebet tuh mumpung ieu. Mun. Ceuk karna harita. Sedengkeun salam anu keur dicai harita keur popoean lantaran cikeneh nyata geus diseuseurkeun ku Paira pake mesin cuci tangtuna. Inungna tadi ngageroan teu ka dipalire ieu ku Paira lantaran manehna keur kumagok harita. Naon sih mah ngageroan cenah Kang? Duh tuh. Atuh ka hareup heula. Nya tuh. Paira harita leumpang ka hareup kakara gerek mukakeun panto geus ada uluk salam. Assalamualaikum. Harita uluk salam. Waalaikumsalam. Barang panto dibukakeun. Gebeg Paira harita ngagebeg tur bunga lantaran nu datang teteh geuningan Ine. Teh Ine. Paira. Paira jeung Ine harita Sri Gabruk. Sardi jeung Iis katut karna harita nareuteub we nu aya di luareun imah encan sidikeun ieu Paira mah kaluareun imah. Maaina harita nu ngomong, Mangga ujang kada lebet atuh. Mohon. Paira harita ngareret. Red kanu keur nararangtung. Barang red katingali. Teh Iis harita nu keur nungtun budak karna anu keur mangku. Teh Iis. Karena Paira. Ampura akang Paira. Teh. Kang, mangga lebet Kang. Kang salam. Kang. Paira harita ngagerolan ka salam. Anu tos mau pepoean di tukangeun imah. Nu kebeneran kakara nyimpen emer harita teh. Naon Paira? Cek salam harita. Calana disingsatkeun anu keur tibah make calana sontong teh harita lantaran kabaseuhan. Disangeledkeun sabeula. Anu make kos sangsang salam awakna katingali mun bebeungna keranan.
Roti sobek ketingali awakna meni ketat nekeran awak jangkung badag atuh salam teh. Salam anu ngagidig harita lantaran ngadengin pamajikan anu ngageroan. Kang, ya teh ina Kang. Teh ina, cek salam harita. Sadar manehna keur make celana soantong. Barang bre harita ke tengah imah, tetela aya nu kerajeg nararangtung. Paira harita pok ngomong ka salam. Kang, teh ina sareng Kang Gana. Salam harita langsung we ngasongkeun leungeun. Karena gep nyepeng leungeun salam. Sajongjongan karena harita neuteup ka salam. Salam anu mangut harita. Ditepak tak tangan. Salam. Ampun, akang minta dihampura. Salam ieu. Akang geus nuduh salam kitu jeung kieu nah. Salam harita neuteup ka karna beri imut teugeuleuh. Tina naon Kang? Mangga calik sadayana. Red salam harita ka Sardi. Di, nangtung wae deuk salam. Karna neuteup ka salam jeung ka Sardi, ceuk hatena kunaon salam bisa wabuheun ka Sardi. Salam harita nu nangsung nepak kana bujurna Sardi. Sardi anu seuri. Di mana maneh Lam? Biasa we, bapak-bapak ye, tos ye, popoean. Paira nu imut harita, bari jeung panonang luncrang kana Cipanon. Ngarasa bunga, lantaran dulur-dulurna harita daratang. Tukung sirila mainah, anu ti kamar harita langsung lantaran tadi teh langsung kebat ka kamar. Pas nitah ka jero teh. Ngabejaan ka Mang Toha, mainah harita jeung Mang Toha harita kalaluar ti kamar. Geuningan loba tamu ieu teh. Cek Mang Toha harita. Sararea harita cengkat anu tadi geus darariuk teh. Sasalaman masing-masing ngenalkeun diri masing-masing. Cek sararea harita diuk mainah Mang Toha jeung Paira katut salam oge darariuk harita. Muka beneran kursi teh memang aya cukup pake diuk sararea teh jalma lobaan. Budak mah dilalahun harita. Ieu teh raka-rakana Paira pangitunya. Mohon Pak, abdi rakana paling ageng. Ine kadua terus oge Paira pangitunan. Alhamdulillah atuh. Da ieu mah hampura kur sakieu geuningan kaayaan di dieu mah. Henteu nya kumaha pangintenan pami bandingkeun sareng di ditu mah nya lebih tanah ka langit pangintenan. Ine anu harita langsung nemalan. Sami wae Pak. Sami wae. Tadi teh puguh abis ka dieu teh sempet bingung. Ceking teh da kapungkur man teu aya bangunan sareng tukang baso. Ceking teh ayeuna mah aya tukang baso sareng bangunan. Saha nu ngabangun Pak? Cek ine harita. Ya saha deui atuh meureunan. Salam. Kebeneran cenah boga duit. Ya jeung Paira meureun badami salaki pamajikan teh. Tadi nama salam teh yang boga tempat yang pikeun usahana gitu. Cek Paira cenah mending keneh we. Bumi dijajadikeun we cenah ieu ge meureunan ideuna Paira lain kitu Lam. Nya puguh ge Paira tadi nama abi tarek ieu teh hoyong ditutu dicaket pasar Binong aya nu bade ngical bumi gitu. An Paira saurna lebar cenah mending keneh ieu we cenah di kieu. Nya udah daripada jauh di bumi ini karena di dieu we teh dibangun adu artos mah gitu. Alhamdulillah tuh Paira salah. Teh oke enak teh. Emang teh kunaon gitu teh. Teh saya hampir 2 minggu di Bandung. Kita jadi Kang Karna. Mama oke enak teh di bumi tah.
Paira nu malohok. Emang kumaha gitu teh? Nya, itu Paira. Saparakna inditna Paira. Paira, ku akan diteteangan ti basa indit teh kumaha teh bisa eueuh. Paira numpak ojek Kang. Pergi ke terminal. Di terminal naik kan habis. Oh gitu, paingan akan ku kontetengan nepi ka terminal, teh nepi ka pangkalan oh gitu. Aya ka mana cing teh? Mohon di setacan dugi ka warung si teh Euis. Paira penasaran tukang ojeknya. Paira teh di ieu we berangkat terminal. Paingan atuh. Tah ti saprakarita ini Paira. Bapak peutingna datang. Balik-balik datang ngamuk segala rupa. Wah. Ini tarita kene peuting-peuting jeung Sardi lanceuk maneh oge Sardi. Pas datang langsung init deui ka Bandung. Kan akang mah cekeng tadi mereka init bareng gitu kan pedah. Nya ada goreng oge bapak rek ngobrol ka bapak. Ih, efek akang mah. Adon kalah ngajak ribut jeung akang. Akang ngelehan we. Akang mah ka dieu teu mawa naon. Mobil oge teu meunang dibawa kan ke bapak. Jadi akang ka dieu dengan mobil Kang. Akang kana beus we ka dieu teh. Ceuk karena harita ngobrol ngaler ngidul masalah manehanana ieu geusna ditinggalkeun ku Paira. Terus Mama teh puguh ka Sumedang. Astagfirullahaladzim, si bapak kunaon? Salam. Mohon Kang. Leuwih hade salam ayeuna leuwih hati-hati lam. Ulah loba tingkal luar ti imah. Sabab akang melangka salam babaturan papa. Oge nya anak-anak buah papa pang-pangna mah. Nu tangtuna moal cicingin kitu wae. Bukan masalah mun bisa mah ulah waka keluar loba keluar ti imah we Kang. Kang. Tuh geningan. Salam harita ku ti bahimut weh. Dan karena oke teh ini tong hariwang. Insyaallah abdi moal naon-naon Kang. Insyaallah abdi tiasa ngajaga diri. Nyalam. Kajian kumaha oge tetep we urang kudu waspada. Sabab sanunya urang keur apes mah. Ceuk karna deui harita mamatahan. Oge akang oge minta dihampura. Ka Paira oge kasalam pang-pangna mah. Sebab akang anu memang terpercaya kesalam ti harita. Memang benar cek Paira jalma bisa robah itu jeung ieuna. Buktina ayeuna geus katingali sorangan ku akang. Akang anu kalah katingali ripuh ayeuna mah salam katingalina geuningan kasebutkeun nya bos we kieu mah. Kang bos naon atuh? Nya daek teu daek kudu disebut bos we lam. Sabab geus boga anak buah mah tangtuna. Salam ayeuna geus boga perusahaan, mudah-mudahan perusahaan sing leuwih maju, sing leuwih ieu atuh ayeuna keur muka toko meureun nya. Kita rek dijieun toko. Ya rencana masih gitu Kang. Tekan tenan sareng paso jeung si emak. Nyampu Kang. Ame Kang salam tenang itu jeung ieuna. Paira kan ayeuna teu kuliah bisa ngabantu-bantu ka emak, bisa ngabantu-bantu ka Kang salam oge. Ya syukur alhamdulillah atuh gitu. Lam. Kang, sebenarnya salam teh ieu teh baturan abdi. Baturan Sardi. Emang baturan di mana? Waktu SMP salam teh memang ya baturan SMP ngan abdi kelas 3. Salam kelas 1 harita teh. Tapi ya akrab sih. Nah, memang salam kan tileutik di ke SMP kana sok kana rongsokan baheula nyalamnya. Nya Kang abdi mah tukang rongsokan. Pas nikahna ka Paira oge nuju masih kene rongsokan abdi kan. Teu naon lam. Akang nganuhunkeun pisan geus pangajagakeun adi akang nya teh Paira. Hampura oge akang. Ceuk karna harita nepi ka sababaraha kali minta dihampurana ka salam teh. Da heueuh. Karena sewaktu pernikahanana antara Paira jeung Salam teh kacida pisan gemes geuleuh hayang nampiling we ka Salam harita. Pajarkeun Salam geus kumaha-kumaha ka Paira sama meh kawin padahal mah nyana canaon-naon. Salam teh wawuhna ge kakara.
nyantos Kang. Nah, memang ada carisin ku Paira. Abdi nikah sareng salam teh abdi justru. Wah abdi bukan salam, dua orang ngerasa kaget, ngerasa bingung. Abdi teu kenal ke Kang Salam komo deui teu. Nya sade abdi sareng Kang Salam oge teu. Daya tujuan kana pebi we kana pernikahan mah, tapi memang Allah mah Maha adil Kang. Sanaos abdi sareng Kang Salam henteu saling kenal, henteu wawuh ti anggalna. Tapi geuningan alhamdulillah abdi ayeuna Kang Salam mikat cinta ka abdi oge sami Kang. Ya syukur we kitu mah. Ya akang mah kur ngabejaan ka Salam teh kade sing hati-hati we hungkul masalah nama bapak kitu Lam nya. Nya Lam. Mun hade mun bisa mah geus lah bawa ka kaluar-luar heula ayeuna mah menang sawatara waktu mah. Dina kaluar nage urang teh kudu pinuh ku hati-hatian. Sabab bapak geus pasti bakal neangan ngaliwatan anak buahna Lam. Nya sedih. Nuhun pisan Kang. Abi tos di pasian terang masalah itu yeuna. Maina harita Mang Toha harita nu ngadengekeun ret. Maina harita ngareret harita ka Salam. Nya Lam. Dengekeun lanceukna Paira. Ulah bebelenyangan teuing. Ulah dibiasakeun kaos biasa, urang kudu hati-hati sanajan kumaha oge. Tentang tuh berenang sakumaha nu diomongkeun ku Jangkarna. Anu diomongkeun ku Jangkarna moal akon-akon sabab Jangkarna kan marungpakeun lanceukna Paira anakna mitoha hidup kan. Mohon mah itu pisan. Yang geus we. Salam oge beureun ti ayeuna mah. Insyaallah bade nurut kana naon cariosanana Kang Karna painten Kang. Nya syukur we kitu malam. Nya Kang mah da kur sakadang ngabejaan. Da ari mantuan mah nya kitu teh we meureunan. Ya mudah-mudahan Salam teh ayeuna ka hareup mah sing tentrem ayem we hayang mah ulah aya itu jeung ieuna kitu nya. Paira nu keur kakandungan geus apal Ram Paira kakandungan. Alhamdulillah entos. Ini mbak saya take telepon ke abdi. Oh nya tuh akang minta nomor telepon atuh Lam. Salam harita anu ngareret ka pamajikan anak Paira nu langsung mikeun nomor telepon ka Kang Karna nu jadi lanceukna sakalian jeung nomor manehanana. Abdi gawe nama gentos deui HP teh Kang. Emang HP Paira ka mana? Kapanan dicana ku bapak. Dasar atuh bapak teh sok aneh-aneh wae. Ya karena harita bari ningali HP Paira sanajan anyar deui ge HP teh alus deui wae Paira mah. Da teu lagi HP ti Karna HP ti Salam ayeuna ge nya kitu deui we. HP ti Salam deui nu biasa teh loak tapi memang loak nu alus. Palamitra kaum dangu sadayana. Paira jeung Salam, Mainah jeung Mang Toha. Cida pisan bungahna kadatangan keluargana Paira dina waktu harita. Jadi Paira ayeuna mah geus katingali aya keluargana aya itu jeung ieunan teu kawas kamari siga budak anu dipicieun. Paira oge katingali harita bungah marah mai. Pok Mainah harita ngomong ka Paira. Paira. Geura ieu tuh ieu meureun bisi lalapareun. Mohon mah. Paira anu cengkat. Wios Bu. Cek Iis harita. Ih, tenang we. Da Paira masuk masak di dieu. Sok aya nu pinter masak Paira teh. Alhamdulillah puguh Kang. Teh Paira ge anu jantan tiasa masak. Biasa mah keur dihuapan aya mah teu. Ya syukur atuh. Cek ieu harita bari cengkat nuturkeun ka Paira. Teteh ka mana? Nya ayo jeung teteh masakna yuk. Cek ieu harita. Iis oge harita milu cengkat. Nu saterusna
budak anu kebenaran sare harita disarekeun di kamarna Paira ku karena sanajan rada ragu oge tapi memang mainah anu kantirkeun ka kamar harita geke eta budak teh disarekeun ku karena di kamarna Paira tanggeus ditinggalkeun ku mainah karena harita rurat teret di kamar Paira anu memang katingali rapi sanajan memang candi cet oge tapi udah bersih memang Paira anu pinter dina ngurus kamar ngurus salaki we gara-gara nangandina hatena karena alhamdulillah ya Allah Paira teh mudah-mudahan sanajan teu beungar tapi sing kacukupan itu ieu nah aing geus ningali galagat salam anu pinter dina nangan duit pinter dina ngabahagiakeun pamajikan mudah-mudahan Paira sing salawas jeung salam teh aya dina katentreman ceuk karna harita boledag budakna disarekeun harita sedangkan anu hiji mah tetep we anu leutik mah dia ais ku karena sadabab indungna teis anu init ka dapur tiluan awewe hungkul karena Sardi jeung salam harita ngobrol ngalir ngidul bari ngadogoan anu masak sedangkan mainah mah harita init ka hareup da aya nu ngabaso bisa ditinggalkeun mainah anu ngaladangan harita manipak pikpek nakaranan terus nak mainah ingat tamu nak bisa hayangan baso teu kudu dititah mainah nyeun harita 2 mangkok sanggeus kitu sanggeus eueuh nu mareuli mainah harita ngawadahan baso 2 mangkok pikeun karna jeung Sardi lantaran awewe nu tilu makeun we engke deui cenah da anu kagok keur mararasa mainah anu asup ka jero imah pok ngomong ka Sardi Kang Sardi ya bisi bae nyobian bakso ti emak ya alah mak menikot sok tanaon teh duh bangun raos siga nama sia masuk pura-pura cek salam harita bari nyengir hehehe atuh sok Kang bakso ieu cek Sardi harita ka karna anu keur seuri harita ningali Sardi nu hotel wae jeung salam dita tadi duh mak meni ngarepotkeun atuh antu jang sok mangga geura dicobian ya geundeng ke masjid tu masih teteh-teteh mangkewe nya kewe da ka ieu pamang nuju marah sakeula mun mah ditampi atuh lam sok ya sok lah bosen pokona mah salamat tong ditawaran bosen cek Sardi harita mun Kang mangga lajengkeun cek salam harita salam anu ngaleos harita ka dapur Iis anu pangheulanan ngareret ka salam harita neuteub kana beungeut salam jika nonton teu bosen Iis pan ningali kana beungeut salam teh Paira cek salam harita bilih bade ngabararaso ieu tiluan atuh duaan engke we Kang sangatana sareng Paira nyatanya cek Paira kata Iis anu keur neuteub ka salam harita langsung ngaranjug kaget ruas nya Paira ine harita nyangke we atuh salamnya cek ine oge harita nu neuteub kana beungeut salam anu teuing kurang raresepeun eta awewe nu dua teh lanceukna Paira teh ka salam mani sigana teh mun neuteub teh mani moho nakarana neuteub nyantos atuh kitu mah Kang Karna menuju ngabaso puguh tuh sareng Sardi mohon atuh harita Iis murilit ningalikeun lengkahna salam anu ngaleos deui init ka tengah imah salam gek diuik dina korsina deui Kung Sirila aya nu ngageroan lam di luar harita nu tetela Surya nu ngageroan salam harita gentak keluar dituturkeun ku pananteup Karna jeung Sardi aya naon ya lain itu aya tamu puguh tamu di mana bapak-bapak duaan duka tuh di luar ngaraguan di tempat baso oh sia kajero atuh cuk harita Surya gawat keluar tepungan eta jalma sanggeus kitu katingali aya 2 jalma anu pararesih nakaranan tur make pakaian age anu seragam di hiji perusahaan anu memang di daerah Kiara Condong salam harita sesalaman mangga cari Pak sumun Pak jaga eta 2 jalma di mana Pak
kalarasan abdi teh di perusahaan wicaksana ieu teh. Di perusahaan wicaksana maksana ka dieu. Janten kieu pasalam abdi teh nuju miliaran mekanik ieu teh. Kanggo nyervis di perusahaan, parasan, aya laptop, aya komputer, aya AC, oge mesin diesel anu paragi ieu gegentos listrik lah gitu intina mah. Gitu. Saurna di dieu cenah pasalam tiasa kana naon-naon gitu. Gitu. Nya mohon salah temannya kieu we abdi mah tuh sapertos kieu palah bangsa mangkara dieu geuning. Eta jalma nu duaan harita ngareret ka Surya jeung ade anu keur ngomekeun alat-alat lainna semacam laptop, komputer jeung sajabana. Anu bade di dangdosan naon atuh bade itu ayeuna. Nya seueur sih bade nu mana heula oge gitu. Ngan hoyong nya bapak kersan teu gitu pami di PT Wicaksana gitu maksudna. Maksudna di PT Wicaksana teh damel atanapi mung sakadar servis biasa hungkul panggilan gitu Pak. Ya teh langkung bapak bade maksana damel atanapi naon namanya teh nya servis panggilan gitu ilanana. Pami damel mah rupina abdi teh tiasa Pak margi abdi ge di bumi di dieu teh seueur pisan padamelan gitu. Ya pami servis kredit mah insyaallah abdi tiasa Pak gitu. Oh nyan tirana teu sawios tirana naon gitu bade gitu oge gitu. Anu intina mah karaksakan di itu di perusahaan tiasa diatasi gitu. Oh gitu Pak. Kinten-kinten tiasana iraha Pak. Ari kahoyong mah abdi teh teh nyanak kaca bapak teh kacanak ayeuna gitu. Alasan nuju aya Pak bos di ditu gitu. Aduh rupina mah pami ayeuna mah teu tiasa Pak. Maksana nya dinten ayeuna mah gitu. Tapi paling insyaallah abdi tiasana dinten enjing margi ayeuna abdi nuju aya tamu ieu teh Pak pugu ge. Oh gitu janten tiasana dinten enjing. Sumohon. Nyari penambalan abdi mah tos katingal di penel Pak sapertos kieu tah. Mohon terang. Mangga tunggal leutik Pak. Teu kedah. Nah, malam ieu janten bapak teh tiasana dinten enjing nya. Mohon dinten enjing. Kumaha tuh Pak? Nyatina naon atuh dinten enjing oge pangintenan. Mohon teh tina naon saurna wenten enjing oge. Nya atuh ayeuna mah panginten abdi ngainformasikeun we hungkul dinten enjing abdi enjing panginten enjing tapi Bu tos buka Pak. Abdi enjing tos buka Pak. Abu 8 abdi tos siap gitu. Oh janten Pak abdi panginten enjing ka dieu deui panginten nya nya. Teu sawios Pak. Sanggeus puguh kitu mah eta jalma nu duaan teh anu nyebutkeun di PT Wicaksana teh harita ararinit deui ningalkeun imana salam. Surya harita neuteub ka salam. Aduh bener-bener nepi ka kadenge ku perusahaan gede euy. Mudah-mudahan we atuh sing gede aya ieuna yeuh. Sing aya bonus. Insyaallah sing bener we gawena lah. Ceuk salam harita bade nyengir. Karena harita jeung Sardi kalaluar. Naon lam? Salam harita ngareret ka Sardi. Puguh isuk aya nu manggil puguh. Manggil ka mana? Manggil gawe atau lain? Ya bisa gawe bisa lain. Tapi saya teh narima ari gawe tetap di ditu mah. Tapi lamun servis panggilannya. Emang di mana gitu? Di PT Wicaksana. Wis, PT Wicaksana? Atau perusahaan gede teh mah? Ya gitu weh. Ya saya teh berarti paisukan komite nyervis di PT Wicaksana. Wah mantap lam euy gede duit atuh dinya meureun jadi bos beneran ayeuna meureun. Ya doakeun deui sararea. Pasti ngadoakeun atuh mah nya urang kana lanceuk atuh urang teh ieu teh. Ceuk Sardi bade nepakan kana punuk salam. Sedengkeun karena harita neuteub ka salam dina hatena pok ngomong. Luar biasa si salam memang otak hebat. Lebih kakeun kepanggih kuno bos gede model PT Wicaksana. Saha nu teu apa ke PT Wicaksana. Mudah-mudahan adik aing sing bungahna kana sing hirupna bahagja. Ceuk karna nu ngadoakeun we terus kana jadi adina, mudah-mudahan hirupna sing bahagja cenah. Hirup jeung salam tangtuna.
Sararea harita di jero di geroan ka imah. Di imah geus diamparkeun samak harita teh. Daweuh meja makan di jam aya ge meja makan dileutik cukup we kur duaan tiluan bari meja makan teh. Ai jam lobaan mah cukup. Sararea harita tita asup, tita eureun heula nu gawe oge. Anu gararawe di bangunan ge sarua harita titah eureun. Urang dahar babarengan. Mang Memed nolak asalna mah da manehna kasebutkeun digawe pur piraku teuing gitu. Tapi da salah maksa mainah oge sarua maksana. Atuh sararea antukna daek we. Ngarimpak ngariung sararea dalalahar bala kecerakan manehna nikmatna karana. Karasa nikmatna papanggih jeung keluarga. Paira salam. Ine jeung nu jadi salakina karena nu jeung jadi pamajikanana harita milu bunga. Kabeh di imah sakeluarga bala kecerakan. Pas sore kira-kira jam 3:30 karena sardi sakeluarga anu teh dua keluarga harita paramitan. Engke cenah dina aya waktu narek kadare di ngahajakeun ulin. Samalah tadi dibejakeun indungna tur mitohana karena oge hayang milu ulin. Tangke mah cenah rek dibawa we kabeh ka dieu cenah kitu. Lamun ieu toko geus jadi omat bejaan cenah kitu. Urang ngaliung salametan kitu cekarna. Paira kacida pisan bungahna kanu jadi lanceukna anu ngaku ayeuna mah kasalam, tur bageur kasalam sabaraha kali minta dihampura. Rek balik harita Paira nyegruk deui ceuri kanu jadi salaki, anu teh kanu jadi lanceukna nya terang karena. Ka ieu oge sarua lantaran memang ayeuna mah karena tengah dukung kemanehanana. Geus bogoh ieu mah tibaret oge ngadukung gitu. Antukna karena ieu harita baralik. Dituturkeun ku paneuteub anu geulis Paira jeung nu jadi salaki anu rarangtung oge Mang Toha jeung Mainah oge sarua anu nuturkeun paneuteub initna eta mobil anu disupiran ku Sardi. Kayaan langsung we jempling sapada harita. Anu aya teh nu ngadagoan we nu rek ngabaso. Mainah sageus kitu ngaleos we ka tempat baso. Langsung ngaladangan itu ieuna anu rek bararaso bararudak anu barik sakola harita. Peutingna salam ngobrol jeung Paira. Kabeneran Surya anu geus balik jadi Paira jeung salam harita ngalobrolan tadi dinya dina rangkai anu kakara sapotong kaluhurna encan kaluhurna mah encan dibangun gitu. Kakara geus sapotong we dakut opatan atuh ngabangun. Ukuran sakitu ngabangun ku opatan tangtul we tereh gitu. Paira. Paira mah kecil pisan atoh, sedih di ongko. Sedihna. Ngadanggu mama anu wih ka Sumedang cenah, daya di bumi ayeuna mah. Salam anu ngareret ka Paira pamajikanana anu kekandungan ayeuna. Bari ngusapan kana tak-takna. Paira. Sabar. Urang saling doakeun. Utang tuna mah ira-ira jeung akang urang datang ka ditu nya. Akang gerasa ka ditu Kang. Ya tang tos we. Kapanan mah Paira meureunnan mah akang oge. Kang. Tapi masalah iraha waktosna mah akang teh cantiasa nangtos kieu nya. Teu naon Kang. Paira gaduh nomor teleponna. Anu tapi teu aktif. Oh gitu.